Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya manco mania para manco warsalam dunya di mana bae ayana. Alhamdulillah wengi ieu aki tiasana pangandi para manco mania di mana bae ayana. Kangge neraskeun dongeng anu katunda nyaeta lalampahana Wiratama Jawara Gunung Salak teh pamiarsanya alias si Bajigur Sakti anu ngalakon dina jujur carios nyung si Rajapati rekan aki nyalira ayeuna teh dugi ka episode anu kalima. Kumaha lajengana ieu lalakon orang Bandungan wae sasarangan sakedap deui. Mugi-mugi pamiarsa para mancobar di mana bae ayana dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina sagala rupi mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Sanas berijeng basajan mugi wae dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu pang beberah kana manah pang repeh kana hate. Ubar ngabang melirkeun kacape saparantosna urang sadidintennya kasab milari kipayah. Ugi kangge mulangkeun katineung ka mangsa jaman kapungkur di mana urang teh hiburanna ngadepong payunan radio ngadangukeun dongeng-dongeng Sunda. Kukituna seni anu tos aya tika pungkurnya mugi wae seni dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda par samakna sor bajigur sareng rarawana mangga kaparayun sadayana prung Ayo kayaknya terajang deui. Bebarengan rajang na ulah wawarehan atuh. Cek supaya lah mere parentah kana kuahna. Salapan urang badega anu nyesa silih reret jeung baturna. Kawanina sabenerna mah kari satengah hate, maranehna sieun pikeun yang hareupan si Jaka. Seber sarta gimir nempo wawasen si Jajaka. Sanajan maranehna loba baturna. Tapi kabehan ge leuwih sieun kadununganana nyaeta Den Supala. Tetep bae maranehna kudu nurut kana parentah dunungana. Handuk nama salapan urang badega teh maksakeun maju ngarepuk si Jajaka bari satengah hate ge. Tapi ngaran-ngaran ukur satengah hate tangtu dina gerakna geus beda jauh ti mimiti. Sawaktu kabeh ge masih nguntup pikeun ngarubukeun Jajaka ngora di baju bodas eta. Tiap-tiap wira ngagerakeun leungeun atawa sukuna, para badega teh langsung bae ngarengkok atawa ngagajreng mundur, sieun ditarajang ku wira. Nembok kitu. Wira apa lamun jalma-jalma nu ngarepukna eta sebenarnya mah geus satengah hate ukur lantaran sieun kadunungan. Maranehna teh jadi maksakeun maju. Maju kabeh sakalian pikeun nyusul batur-batur anjeun ka neraka. Sentak wira ngahaja nyentak nage ngagunakeun tenaga jero sangkan batur teh geumpeur. Geus kitu wira teh ngaluarkeun tenaga inti sepina awakna mancarkeun sinar bodas perak anu matak silo panon batur. Satuluyna wira ngangkat dua leungeun tuluy api-api digentakeun ka para badega bari ngagero tarik. Watu para badega teh para badegana Den Supala langsung soak. Kabeh langsung birat katawuran bubar ting bereng-beng lumpat ninggalkeun eta patempatan. Wira kurseri nempo eta kejadian. Gening laletik burih kabeh ge. Ka mana gegedugna si Supala teh ya?
wiraneangan Den Supala bisi bae Den Supala teh nyulusup asup rerencepan kemahna Abah Sukri sarta ngiwat anakna sewaktu manehna keur dikarepuk ku para badegana. Tapi tepika dikulibek disabudeureun imah Abah Sukri jeung sarta dipariksaan boh jandela atawa pantona bisi wae urut didobrak atawa dicokel ku Den Supala. Den Supala teh teu kapanggih heueuh tapak-tapakna acan. Siga nama geus mabur meureun tadi samemeh anak buahna barirat. Gerantos wira dina hatena. Sageusna dirasa aman mah wira teh ngagajlang deui ka luhur tangkal tuluy ngolebat ini tinggalkeun eta tempat ngaliwatan dahan-dahan tangkal kai jeleng tuluy ngeleres. Tuluy wira teh ngeleres di tempat anu poek. Angin peuting ngahiliwir mawa hawa anu nyecep tiis karasana. Sedangkeun di langit bulan masih moncorong di baturan ku bentang anu barana. Isukna lembur Kertasari teh geunjleung sabab warga lembur manggihan opat jalma anu geus jara di mayit sarta opat urang deui anu kapiuhan sarta nandangan tatu di jero anu lumayan parna. Warga lembur anu rek kasab cara biasana ngajalankeun pagawean sapopoe boh anu ka sawah atawa ka kebon atawa anu rek dagang teu jadi arinitna. Terjadi ingkah ninggalkeun lembur kabeh ge rasup deui ka imahna tuluy ngoncian panto jeung jandela. Sageusna maranehna teh apa lamun jalma-jalma nu tiwas jeung kapiuhan eta pangawal-pangawal Ki Kalari lurah di desa maranehna. Wanci haneut moyan datang rombongan kuda anu dipingpin ku saurang lalaki umuran 60 tahun leuwih anu beungeutna katempo leuwih kolot ti umurna. Eta lalaki teh tayalian Ki Kalari, lurah di Kertasari, anu datang di baturan ku 7 urang pangawalna. Daloba carita Ki Kalari langsung turun tina kuda sarta ngadeuketan ka jalma-jalma anu ngagaloler. Nu tujuhan milu tarurun tina kudana sewang-sewangan. Kabeh ge maturan Ki Kalari mariksa jalma-jalma anu keur peuting dirubuhkeun ku Wiratama. Sageusna rengse mariksa, Ki Kalari langsung mere parentah ka 7 urang pangawalna. Kurabkeun anu tariwas, nu tatu bawa ka balai desa. Kaula nungguan di ditu. Sanggeus mere parentah kitu Ki Kalari teh langsung naik deui kana tonggong kudana. Kuda dibedel ngapiur lumpat tarik nuju ka arah balai desa. Nu tujuhan gancang ngalaksanakeun parentah Ki Kalari. Nu tiwas dikurabkeun kabeh ge. Atuh nu tatu dibawa ka balai desa. Tapi ka balai desa geus nungguan Ki Kalari jeung Supala. Supala gancang mariksa opat urang anak buahna anu taratu. Tatuna teu pati ngahariwangkeun, gancang bere nginum ramuan anu geus disiapkeun ku kaula tuh. Dina 2-3 poe ge bakal jarak-jak deui maranehna. Cek Supala ka jalma anu tujuhan. Nu opatan atuh regayang bae dibarawa ka jero rohangan balai desa di dinya geus sayogi. Geus sadia ramuan ubar anu geus disiapkeun ku Supala pikeun ngubaran jalma-jalma anu taratu. Eta jajakati sigana saurang jawara tukang ngalalana anu luhur ilmuna. Kaula teu panan geus mere saran sangkan anjeun sabar. Ke oge eta jajaka teu pasina indit di lembur, pamohalan manehna netep di dieu mah. Tapi ku sabab anjeun teu sabar jadi kieu tah akibatna.
Pasti manehna teh moal wakain di dieu samemeh hafal kejadian anu sabenerna. Kaula boga pirasat moal dilage manehna teh bakal datang ka imah kaula. Cek Ki Kalari ka Supala. Danget ieu kaula ngaku eleh ku eta jejaka. Tapi moal lila deui ge manehna bakal sumujud minta ampun dina suku kaula. Cek Supala bari ngepeulkeun leungeunna. Ki Kalari ukur ngarahu bari neuteup ka langit sama sakali teu madulian kana ucapan anak Supala anu keur ditumpangan ku amarahna. 7 urang pangawal kaluar ti balai desa. Supala gancang ngagupayan, nu tujuhan atuh langsung nyalampeurkeun. Dengekeun ku anjeun kabehannya, anjeun jaga ieu tempat oge imahna Ki Kalari. Lamun eta jejaka datang neangan Ki Kalari bejakeun lamun Ki Kalari keur eueuh di imah itu. Kade ulah nyieun tindakan sesoranganan. Salila kaula eueuh ulah ka mana. Ceuk Supala mere parentah ka 7 badegana. Nu tujuhan unggek tananing siap ngalaksanakeun tugasna. Supala malik ka Ki Kalari. Anjeun oge Ki. Salila kaula ini anjeun teu meunang kaluar ti imah. Ulah coba-coba ngabantah kana parentah kaula. Anjeun apal bakal nanggung akibatna kumaha. Anehna Ki Kalari oge ukur unggeh teu wani nembal tawabaha kana parentah Supala. Supala gancang naik kana kudana. Kuda dilumpatkeun tarik ngabiur nuju ka sisi lembur. Tapi di tengah-tengah jalan Supala teh ngeureunkeun kudana sabab ti arah hareup teh datang 2 urang lalaki. Nu saurang mah beungeutna siga beurit, nu saurang deui mah beungeutna buleud. Nampo Supala ngeureunkeun kudana, nu duaan langsung urang ku hormat ka Supala. Den anom. Den anom. Cek si beungeut beurit jeung baturna. Sia koplok sia. Kamarana bae anjeun duaan hah. Sentak Supala ka beungeut beurit jeung baturna. Disentak kitu nu duaan langsung ngadegdeg bari murungkut bakat ku sieun. Taeun den anu Manggeus ya. Gancang mulang ka imah Ki Kalari. Jaga diri tu tepi ka kaula datang. Ditenan gerak-gerikna kolot panyakitan eta. Lamun aya kalakuana anu nyurigakeun, laporan ka kaula. Mohon siap den. Supala teh langsung ngalombatkeun kudana deui, kuda ngabretak lumpat nyemprung ka arah sisi lembur. Beungeut nu duaan anu geus pias teh getihan deui, bareng narik napas panjang. Asa bebas dina hukuman pati anu ngancam jiwana. Aduh untung dan Supala teh keur buru-buru. Lamun henteu sirah urang sigana geus papisah tina awak. Cek si beungeut beurit bari ngusap beheungna. Aduh nya. Duh meh-mehan bae tamat riwayat urang duaan teh. Walon baturna. Si beungeut beurit teh ungas ingus irungna. Asa bau naon ieu teh buhang seur geuning. Maneh ngompol bajo. Cik si beungeut beurit bari neuteup kana calana baturna anu katempo jemlong. Kuring mah apanan beser curut teu kaop manggih karuas sok teu bubugu teh ngawer-wer. Walon bajo bari nyaklan calana anu baseuh. Sia mah loba teh nginum kalapa dewegan tak kitu tah. Maneh mah jo. Jadi kawas ini maneh mah beuki ki ayo gancang urang ka imahna Ki Kalari. Nu duaan atuh lempang nu tadina ngalenghoy teh jadi ngagedig. Kegancangan muruk ka imahna Ki Kalari pikeun ngalaksanakeun tugas ti Supala anu disebut Aden Anom ku maranehna.
Kocapkeun Supala ngalumpatkeun kudana kawas anu kasetanan. Sanggeusna tepi ka wates lembur. Supala melokeun kudana ngaleok ka belah wetan terus nyemprung nuju ka hiji pasir. Tanpa katohian ku Supala, hiji bayangan bodas teh ngolebat nuturkeun ka manehna. Gerakan si bayangan bodas teh gancang sarta hampang, tepi ka teu nimbulkeun sora saeutik ge. Bayangan bodas anu tayalian Wiratama ngolebat di antara rapetna tatangkalan. Sakapeung manehna ngablesat ka luhur tangkal tuluy ajleng-ajlengan ti hiji dahan ka dahan tangkal sejena. Wira ngadepong di hiji dahan anu buni, panonna nitenan ka arah Supala anu harita keur ngaraas mentasan hiji walungan bareng jeung kudana. Sanggeusna mentasan walungan anu teu pati jero, Supala asup ka hiji leuweung. Wira anu rek turun tina tangkal pikeun nuturkeun Supala mentasan walungan teu jadi luncat sabab ti arah belah kencana. Wira teh ngadenge sora ngorosak anu nyurigakeun. Di belah kenca dina jarak 5 tumbak, Wira nempo aya jalma make baju kulau anu sirahna didudukui rubak. Eta jalma anu harita nyamperkeun ka Wira sarta mere saran sangkan ulah milu campur kana urusan Aden Supala jeung kulawargana Bah Sukri tea. Geuning manehna, tapi loba mayit geuning itu. Keur naon manehna di dinya nya? Nah manehna anu geus nandasa mayit-mayit eta kitu. Aing can apal nah manehna teh aya di pihak mana. Kerantos Wira harita nyeketkeun panenjona. Sidulkuy rubak teh keur mariksa mayit-mayit anu aya di deukeut manehna. Sawaktu mayit dibalikeun ka tembong dina palebah dadana mayit teh aya tapak dampal leungeun warna peureum. Wira ngagebeg manehna langsung inget kana layon guruna anu oge mibanda tanda anu sarua pisan jeung nu aya dina mayit. Sia kapanggih sia. Pasti manehna jalmana. Wira teh langsung ngagajleng bae ti luhur tangkal. Rajapati, geus waktuna anjeun tanggung jawab kana kelakuan jahat anjeun. Tada serangan kuring. Hiat! Wira tetep pasini deui langsung bae narajang ka Sidudukui rubak. Tenggelan sodor kejo ngaheumbat tarik ngarah kana sirahna Sidudukui rubak. Jalma nu ditarajang ka tampong ngaranjuk greuwas manehna gancang ngagajreng mundur nyingkahan panarajangna Wiratama. Nanaonan ieu teh gisilah, dengekeun heula omongan kuring, ceuk Sidudukui rubak. Teu kudu loba omong sia. Kerahkeun sakabeh pangabisa anjeun sang hareupan kuring ye. Hiat! Wira nu geus kalimpudan ku amarah ngablesat deui nyampeuk. Dua peureup pasusul-susul ngarah kana sirah jeung dadana Sidudukui rubak. Angin tenggelan ngadius miheulaan karasa panas nambah kana sirah jeung dada Sidudukui rubak. Jalma di baju kulau anu sirahna didudukui teh ngagajreng ka sisi gerakana geus tu lincah. Sigana eta jalma teh mibana ilmu anu teu hengker. Buktina sababaraha kali Wira narajang manehna masih bisa nyingkahan sakabeh panarajangna jawara Gunung Salak. Dengekeun heula omongan kuring gisilah. Kunaon anjeun teu pupuku narajang kuring ieu teh? Cek Sidudukui rubak, tapi Wira teu madulian kana caritaan Sidudukui rubak. Wira kalah ka ngaleupas jurus ngagebah laleur ngarubung pindang. Dua leungeunna pakupis kawas anu keur ngagebahan laleur tapi anu kaluar ting dariusna galombang angin anu ngagempur ka arah Sidudukui rubak. Wut 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 wut. Sidudukui rubak ngarenjag reuwas manehna ngagajleng ka luhur tuluy salto sababaraha kali.
Gelombang-gelombang angin liwat di sana pun awakna. Duar, beledug, dorok dok. Kalayang, brug, kubra. Tangkal hanja jeung tangkal jengjing rungkad. Kahanca ku tenggelan jerak jauh na Wiratama. Kaluarkeun pangabisa anjeun ladenan kuring. Cuk Wira sorot panonna mancarkeun hawa dendam anu bener-bener ngagalura. Ngarasa lamun jiwana kaancam sideukeun rubak teh daek teu daek kudu ngayonan Wira bari daria. Sabab jelas si jajaka pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Sideukeun rubak masang kuda-kuda. Sauktu Wira narajang deui ngirimkeun tenggelan tahu gejrot anu ngarah kana carehamna sakilat sideukeun rubak teh dongko. Hiuk plos peureub Wira teh ukur ngahanca angin. Sideukeun rubak teh handap males narajang sukuna ngababad kana bincurang Wiratama. Tapi na Wira rikat luncat tuluy ngaheumbatkeun peureub kencana dina wangunan jurus ngarujak gedang anu disasar embun-embunan sideukeun rubak. Tapi sideukeun rubak gancang angkat leungeun ka tuna pikeun nakis panarajangna Wiratama. Hiuk wudes. Sideukeun rubak teh ngarempeyek kuda-kudana pajengjar kasempatan hade pisan pikeun Wira ngalanceurkeun jurus mindahkeun carangka runtah. Suku katuhuna ngaheumbat tarik hiuk wud cebrot. Arah seleng kalayang kubrag. Sideukeun rubak teh meceleng tuluy labuh ti bebeut nang karak bengkang. Beuteungna karasana kawas katubruk ku mending edan. Seueur jeung nyeri lain dikieuna. Sakedapan mah sideukeun rubak teh can bisa pikeun hudang. Tapi anehna Wira anu sakitu nafsuna hayang nandasa sideukeun rubak ukur cicing teu nuluykeun panarajangna. Padahal aya kasempatan nu hade pisan pikeun nandasa sideukeun rubak anu harita keur teu walakaya. Dina kayan kitu hiji bayangan beureum ngolebat gancang, kolebat jeurelat jeleng kalayang celek. Eta bayangan turun di hareupeun Wiratama. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heup heula eureun heula kasep ieu. Karunyakeun mending geus si kasep manjajan heula awug ibi tah amis raos kareueut matak teu deyeun bari jeung masih haneut raos geura deh tayu kukurawuna sok jajan heula ieu pamirsa mancomania di mana we ayana sok atuh mincuk heula ibi teh tos kukurilingan ka Baghdad ka Irak ka Qatar enjing mah bade nguriling teh ka ditu icalan teh ka Paris ka Prancis margi tim sepak bola orang akan menuju tanding enjingnya lumayan we sugan jarajan di ditu sugan raresepeun kana awug ibi deh para pamirsa Lunorojo si oreng mah Bisarwiti kudongkapna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Wiratama si Jawara Gunung Salak alias si Bajigur Sakti. Cak urang tenden heula dihandeuleum sieum gesan sampeureun urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun. Urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna pamirsa atur nuhun ka sadayana nu parantos satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng akinya. Hatur nuhun pisan mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawiljengan teu kirang sapapaosna. Sehat jasmani rohanina nya. Jag-jag waringkas teu kirang naon-naon. Kukituna pamirsa atuh hatur nuhun nya. Kana sadaya perhatosanana oge pangrojongna salami ieu kana dongeng-dongeng aki. Pangitan sakitu heula dongengna aki namit wungkur heula nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hancang.